Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan pangkihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hibtum ala ta'dilu fawahida. Puji kali syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dumasar kana irodah mantena urang sadaya dina wong ieu masih dipaparinan jatah umur pikeun ngalaksanakeun hiji kewajiban ti mantena thalabul ilmi pariwah, ngalaksanakeun kewajiban tolak ilmu. Mudah-mudahan tina hasil tolak ilmu nu kiwari urang dilaksanakeun tiasa mangrupikeun, tiasa ngabuahkeun amal dina mangsa-mangsa kaharep pikeun urang yang harupan jeung nyorang kahirupan anu langgeng anu teu aya tungtungna. Pangna itu anu disebut hirup di dunia mah kauger waktu, sementara anu disebut kahirupan jaga sabada urang maot kahirupan anu langgeng khalidina fiha abada. Kali perkawis mudah-mudahan urang salamina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aya dina panangtayungan anjeunana kalayan dina raraga urang ngalaksanakeun kawajiban anu diparentahkeun ku mantena mangrupikeun ibadah, urang masih dipaparinan kamampuhan pikeun ngalaksanakeun ibadah anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat miwah salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka panutan alam
Nabiullah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu kakantun sadaya kulawargina, sadaya para sahabat anjeunanana oge sadaya umatna anu itiba kana sunah mantena. Mudah-mudahan kagolongkeun urang sadaya anu sami itiba kana sunah mantena anu insyaallah jaminanana urang baris ngengeng ke syafaatul uzma jaga yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi jamaah sadaya rupina dina wengi ieu kalaresan anu gaduh jadwal Akhina al-Mukarram di paling Bunijaya wirehing anjeunana di pondok pesantren Cijeunjing ngagaduhan kagiatan nyaeta kagiatan anu mangupikeun haul pikeun ka al-Mukarram guru urang sadaya nyaeta Mama Cijeunjing ayeuna nuju haul. Kumargi sakitu anjeunna teu tiasa hadir dina saat ieu. Oge kalaresan dina wangkid ayeuna teh simkuring. Tadi nama disasahatkeun pikeun ini malah beh ditu nama cenah pikeun ngalaksanakeun khutbah nikah budakna Soleh Abdurrahman alias Edo dinten enjing kaping 2 sasi duanya sasi Oktober bade di akadan tikah mung tempatna ari kamari malanceukna di Banjar ayeuna mah di Purwokerto. Simkuring waksa teu sanggup ini ka Purwokerto mah jauh kondisina geus aki-aki. Sarajan maksakeun ge kebalikna jadi gering heuh da anger geus gering pan urang ngaraksana anu ngarasakeunana. Tah. Mung pedah painten heuh sabung doa we ti kajauhan da disebut doa mah insyaallah bakal dugi. Tah. Kalaresan titip pesan atuh mang saranyungkeun di doa we didoakeun we atuh. Kasadaya jamaah pangaosan wabil khusus nama ka wargi-wargi nu aya di Cibenung babakan talam nyuhunkeun sangkan ieu pernikahan teh lumangsung dumasar kana katampuan anu ditampukeun ku nagara jeung katampuan anu ditampukeun ku agama ngalangkungan atau pusat agama di Purwokerto. Dumasar kana hal kasebatkeun anu kawin pada isukan budak icuk beresin kuring mah ngan urang berenang nu geus kawin jeung nu bakal kawin di antara di dieu kuring ningali aya nu bakal kawin mangga dina pangajian nu ayeuna urang pedar ngeunaan masalah bab kawin jeung kumaha anu disebut kawin. Apan urang menyebut dengan kawin. Padahal kawin mah apan keur sato. Da keur jelema mah ditidituna ge disebutkeun nikah. Pangkihu ma tobalakum minan nisa'i. Mangka praktikah ku aranjeun kabeh ma toba
tina perkara anu dipikabogoh laku pikeun maraneh minan nisa'i ti awewe. Jadi paretah nikah dina Quran mah keur lalaki supaya nikah ka awe tak ayat teh bangkihu mato balakum minan nisa'i masna wasulasa waruma erek 2 erek 3 erek 4 mangga ukuran paneta mah Quran jadi sumber rada genah eta sabab lalaki kabeh tikah kumaraneh kabeh anu dipikabogoh kumaraneh kabeh laku pan kumaraneh kabeh minanisa di antara awewe erek 2 erek 3 erek 4 trung Allah merintahkan seperti itu ngan aya kalimat anu terakhir pa in hiptum maka lamun sek kanyataan maraneh hopa teh sieun ngarasya sieun maraneh kabeh ala ta'dilu kana bakal teu mampu berlaku adil pawahidatan hiji we ai kira-kira maraneh bakal teu mampu berlaku adil hiji we pain hiptum ala ta'dilu pawahidatan jadi erek 2 erek 3 erek 4 ge mangga teh teuing ari bisa mah berlaku adil ngan kira-kira teu bisa berlaku adil mah ala ta'dilu pawahidatan hiji we surah Allah gitu tak jadi ulah mah kadawang ai teu ai kamampuan eueuh tapi keukeuh hayang 2 hayang 3 mah bae dituna gitu da meureun sigana pangna awewe nepi ka baeuna mung di poligami teh mung di 2 teh pan eta gegedeuna mah gitu teu adil dapan lamun sek aya kana nurani nama jauh teuing kana nurani nama pan kieu cenah umpamanya cinta dibagi 2 gitu kalimat dina lagu pan eta teh heuh cinta urang teh ka itu ongkoh ka dieu ongkoh pan jadi mareha teh ngarasangeun ku satengahna dipikabogoh ku urang teh sementara awewe mah hayang poal kabogoh urang teh kanyaah urang teh ka cinta urang teh ka manehanana sorangan gitu tah eta anu jadi dasar gitu teu geunah cara cinta dibagi 2 mah da sigana teh beureukeun awewe mah nya teu geunah keneh cinta dibagi 2 masih keneh daek rezeki dibagi 2 duka teh tah daek rezeki dibagi 2 contoh lah lamun teh mah ayeuna meunang pangasiran poe ieu teh 100.000 bagi 2 ka itu 50.000 ka 50.000 tah eta geunaheun moal gitu atawa sarua cara nu tadi hayang sarua jeung cinta teh pangabukut hayang ka manehanana we kabeh kaasup duit oge hayang ka manehanana ka kabeh ceuk nu saurang ceuk nu saurang di komoti ieu cacakan 2 ge geus lieur tah mun pada intina an nikahu sunnatu paman rogiba an sunati palaisa mini ari nikah teh sunah kami surga yang Rasul paman rogiba mangga sing sahaja anu nolak anu ngajauhan karena sunah kami palaisa mini maka ieu teh lain golongan sunah kami lain golongan umat kami surga yang Rasul gitu. Maka kusab itu yen nikah teh sunah contoh ti Kangjeng Rasul kapaksa berenang lalaki anu normal boga kamampuhan pikeun boga pamajikan wayahna kudu ngalaksanakeun nikah lamun nolak kana nikah palaisa mini ieu lain umat kami sur Kangjeng Rasul heuh barorah meunang syafaat jaga teh teu diaku-aku acan
Tadi aku acan. Tadi aku umat acan narek kumaha. Eta diantawisna. Para wargi jamaah sadaya punten rada lilanya ya ini. Rada lila. Ayeuna urang ngabahas bab nikah. Siap simkuring bakabari tadi ku si dokter petol di itu jadi eta non. Eta khutbah nikah lah ayeuna we khutbah. Sarua. Nikah nurutkeun kataguan Rasul aya 3 kategori. Nu kahiji nikah kudu ngajadikeun ibadah nu panglila-lilana. Nu kadua nikah kudu jadi pembelajaran seumur hidup. Nu katilu kudu jadi jembatan 2 keluarga besar dari pihak lalaki jeung pihak awewe. Tah, jadi konsep nikah teh sararea kudu 3. Nu kahiji kudu ngalaksanakeun kudu ngajadikeun ibadah anu panglilana. Nu kadua kudu jadi pembelajaran, nu katilu kudu jadi jembatan pikeun ngahubungkeun 2 keluarga besar, pihak lalaki jeung pihak awewe. Nu kahiji ibadah nu panglilana ibadah nikah. Mimiti proof urang nikah di akadan kudu jadi wali. Urang ngaikrarkeun nikah kanu janten istri putrana bapa wali, maka tidinya urang geus ngabogaan kawajiban pikeun ngalaksanakeun ibadah. Nu kahiji ibadah anu kalawan ikhlas lillahi taala. Bogoh geus leuwih geus leungit. Dirinya mah jadi ikhlas lillahi taala erek ngurus anu janten bojo. Mimiti ikrar niat. Tidinya urang berenang prung nicah kana anu sebut papangantenan. 2 hate dihijikeun sehingga urang kudu ngalaksanakeun ibadah di mana samemeh urang prung kana anu disebut laki rabi dina mangsa papangantenan geus dimimitian kuna wae tu urang pikeun ngalaksanakeun wudu. Awewe diparentah urang wudu, lalaki oge urang ngalaksanakeun wudu, rek wudu. Kangjeng Rasul dicontohan kudu ngalaksanakeun salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat ditemongkeun kanu jadi awewe. Prung urang ngalaksanakeun 2 nana ngalaksanakeun nemeh urang ngalaksanakeun kewajiban selaku suami istri. Tidinya kene geus ibadah. Mangga terus eta kitu peta teh lumangsung nepikeun ka di mana urang aya kahayang kanu janten bojo ku kalimat anu alus, tutur sapa santun anu lemah lembut, lain ku caritaan anu gariha. Eta masih ibadah. Terus urang ayeuna kasab diniatan lillahi taala pikeun urusanan kawajiban anu janten bojo. Nganapakan masih hanapkah ibadah? Jong saterusna. Jadi itu bisa dilalaporakeun. Nah, sabda apa yang bicara ke ibadah? Jadi kalimat ibadah nu pangheubeulna jeung panglilana eta dina nikah. Ungah poe liwat ungah poe di ungah jam, ungah waktu beres tidinya nganep boga kahayang
anu nyiram teh ning sok meta nu lain-lain wayah anu jadi lalaki kudu ikhlas lillahi taala nyumponan kahayang anu jadi bojo supaya anu jadi bojo geunaheun hatena di mana manehna keur kakadungan ngidam jeung sabangsana. Burusut lahir urang geus tamahan deui ibadah ngurusanan budak. Ilungna nyusuan urang neangan nafkah rigi jeung sabangsana ti peuting ceuring kapaksa urang boga tanggung jawab pikeun ngasuh malah bae dituna mah nepikan ka ngais menjadi budak. Terus tak ieu lamun kusim kuring didongengkeun nepi ka parat ya wah terlalu lila bakal ngatur waktu luar biasa. Jadi mata dikasih disimpulkan kusim kuring maka bapak-bapak kila kuningan kaditu nama maka kumaha anu karasa ku bapak-bapak sadaya salila rumah tangga eta sadayana mangrupakeun ibadah. Lamun tema ayeuna ngong adzan zuhur urang kudu ngelingan ka janten bojo ulah dibalik jadi pamajikan anu ngelingan urang ngajual kaduhan kewajiban. Neng nyai wayahna eta geus waktu zuhur. Lamun geus boga budak mah geus waktu zuhur hayu urang salat. Awewe salat di imah urang buru-buru kenceuring idit salat ka masjid. Terus ngajak salat, nitah salat, wiridan, nyaah ka budak. Terus ayeuna nyaah anu jadi kolot ka indung bapak urang, kami toha urang jeung sabangsana terus. Jadi sakali deui ibadah anu paling modal yang paling leubeut bari paling heubeul di antarana nyaeta ibadah dina lebet rumah tangga. Mangga nu kadua pembelajaran. Nah maka disebut pembelajaran. Sing emun hate nu janten bojo jeung hate nu janten sarge can bisa sarua. Pikeun sarua sapakodosna usaling mempelajari. Naikkan karakter anu janten bojo naikkan jeung mengkaji karakter anu janten salaki terus salilana. Ieu jadi pembelajaran. Geuning si akang teh boga sifat kieu. Geuning si mamah teh boga sifat kieu terus dipelajari. Terus setiap hari dipelajari. Karena saku urang nya pantesan Pak. Kadang-kadang urang hayang ieu indung budak mumeun ieu eta teh pembelajaran. Kumaha sangkan ieu persepsi teh jadi sarua. Sangkan urang kalaksanakeun bojo oge bisa ngalaksanakeun urang ngalaksanakeun janten bojo dan lain sebagainya. Terus unggal poe berlanjut seperti itu. Apa kadang-kadangnya lamun tema ayeuna urang ini ka sawah dipelajari tentang kasawana. Kumaha pangaresepna jeung kumaha saperti kumaha kadaekna jeung saperti kumaha kabisana. Di mana anu jadi salaki ini kasawah. Jadi si pamajikan si bojo teh mempelajari sikap-sikap urang keur waktu urang ini kasawah. Timiti nyoren bedogna ngajingjing parangna mau paculna jeung sabangsana dipelajari. Oge urang oge ningali anu janten bojo timiti ayeuna mirun seuneu, timiti ngahulukeun kompor, ngahulukeun paci jeung sabangsana. Ieu merupakan pembelajaran kedua. Terus karakter duaan anu beda teh dipelajari tiap hari. Teu aya tungtungna. Simpuring wae nepi ka poe ayeuna. Rumah tangga teh geus rek 50 tahun. Ceuk bahasa kolot baheula mah cara geus teh kawin emas. Lebih ke ayeuna masih kena can tamat.
mempelajari karakter anu jadi indung budak acan tamat ka ayeuna. Terus mempelajari karakter anu jadi anak, oke makanya anak sing kuring kalima ditabak ku incu sakedeung di bakal boga buyut. Ieu teh dipelajari terus. Naon sangkan? Kumaha sangkan anu jadi anaknya ka urang, kumaha anu jadi incu sangkannya ka urang dan lain sebagainya. Ieu semua dipelajari. Henteu kitu wae. Ta eta anu pembelajaran. Terus dipelajari tiap hari eta teh teu angeus-angeus. Teu angeus-angeus. Nah, ieu mah asa kedua kana ngajina, asa kedua kana salatna terus dipelajari kurang. Beres dipelajari otomatis kudu aya tindak lanjut. Lamun ieu budak teh goreng akhlakna kudu kumaha, tindak lanjutna sangkan di budak teh alus akhlakna. Asal ketuana kana ngaji kumaha carana sangkan di budak jadi getol ngaji. Kita hasil dia pembelajaran, tidak hasil pembelajaran harus ada tindak lanjut. Terus ta eta. Rupina urang singkat ke lah anu katilu jembatan anu menghubungkeun antara dua keluarga besar ngalangkungan ieu pernikahan maka urang kudu ngajadikeun hiji jembatan sangkan anu disebut keluarga lalaki jeung keluarga awe ngajadikeun hiji kesatuan anu teu bisa dipisahkeun. Dina nikah teu aya istilah mitoha, tapi dina nikah nu aya kolot. Bojo ka emak urang kudu nyebut emak. Bojo ka bapa urang kudu nyebut bapa. Urang ka bapa ka emakna bojo urang kudu nyebut emak. Urang lalaki ka bapana anu jadi bojo kudu nyebut bapak. Jadi dua anak indung jeung bapa. Ieu dijembatani ku perantaraan pernikahan. Tapi ka aya emang ti ditu, emang ti dieu, bibi ti ditu, bibi ti dieu, kuat terus teu jadi galitu. Nepi kabeh ditu nanti apa kabeh. Tapi tetep anu disebut jembatan teh nyambung terus. Nyata nu akhirna tersimpulan terjalinlah satu silaturahmi. Ngalamun silaturahmi terjalin itu jembatan pernikahan tadi jadi dua keluarga besar, jadi hiji keluarga anu ngahiji sarua saprogram nyata nu pada akhirna nuntut karena ayat anu disebutkan tadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Di antara hiji tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala Allah parantos nyiptakeun kamarane kabeh azwaja nyaeta pasangan awewe pasangan lalaki pasangan awe azwaja sangkan kumaha litas kunu ilaiha sangkan ieu dua jenis anu berbeda tadi jadi pasangan terus ayeuna litas kunu ilaiha silih kanyamukeun silih perhatikeun silih riksa di antara eta jalma duaan lamun geus silih riksa silih raksa silih perhatikeun maka terjadilah anu disebut mawaddah dan warahmah. Terjadilah disebut mawadah warahmah.
Ayeuna apa disingkat jadi samawa. Sakinah mawadah warahmah samawa. Jadi singkatan tina samawa teh nyaeta litas kunu heula. Tos beres litas kunu buat apa realitas kunu teh? Nyata direalisasikan tina supaya mawadah jeung warahmah. Tah. Jadi kasimpulanana tina anu disebut litas kunu ilaiha mawadah warahmah bisa disimpulkan jadi anu tilu tadi. Nu kahiji ibadah nu paling beubeut, nu kadua ngajadikeun hiji pembelajaran saumur hirup, saumur rumah tangga, nu katilu ngajadikeun jembatan dua keluarga besar anu pada akhirna sararea bakal genah tumanina bakal ngalaksanakeun sakumaha anu parentakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta kasimpulan tina nikah. Jadi nikah itu bukan hanya sebatas melampiaskan hawa nafsu dan lain sebagainya, tapi nikah adalah merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangkan setelah nikah terjadilah satu bentuk keluarga anu sakinah, anu silih ayonan, silih sampurnakeun, nu akhirna bakal ngarasa tentrem jeung pantumanina, warahmah, ngarasa senang, ngarasa rohim, ngarasa dipika cinta. Itu kesimpulan daripada satu pernikahan. Tapi sawab itu faidan para wali jilma sadaya. Nu akhirna mudah-mudahan urang sadaya anu kiwari masih keneh ngagaduhan bojo dalalaki, ngaduhan keluarga, mudah-mudahan sok aya keluarga urang teh bina sakumaha anu dicontohkeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkan anu tilu kriteria anu tadi urang adugi anu pada akhirna urang ngengengkeun barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a baina pihon ta eta lamun teu katepi anu tilu papat barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a baina moal katepi ngan kursakan ngarol ngagorolan barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a baina pihon ai wapoe lain pembelajaran yang dilaksanakan, lain ibadah yang dilaksanakan, lain nyambung ke silaturahmi, pasea, minta cai, kalau kau cai tak ada capek, wah, terus itu kita bagus urusan. Tah, nu pada akhirnya, itu kan tadi, pola masih dua, orangnya hiji ge hese hiji ge. Erek ngalaksanakeun nu tilu tadi teh. Oh, mula berdua mah aduh, ti ditu nyangangang, ti dieu nyengengeng. Alah, ribu mata urang kusapura mah doieu. Kusapura mah lemah ah. Pawahidatan we. Beuleuh. Jeung beureun aya pawahidana we, awewe mah aja menduut dibeureun kira-kira seperti itu. Rupina para warga jamaah sadaya di masyarakat hal kasebat mudah-mudahan urang sadaya biasa lumangsung berkeluarga anu sakinah pada akhirnya. Jadi terjadi satu mawadah dan warahmah. Oge beri urang tujukeun ka wa mempelayan enjing bade dirapalan urang anu ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu urang kali anu bade ditikahkeun dinten enjing saha wae budak saha wae asal jama anu muslim jeung mukmin urang anu adi dieu bakal dugi. Moal dugi teh lamun jama anu luar agama Islam. Moal ayeuna ka jama anu muslim jeung mukmin urang anu adi dieu khusus itu umumna mah kasadaya muslimin muslimat anu ngalaksanakeun pernikahan mudah-mudahan arajeunna sing biasa ngalaksanakeun kriteria anu tilu tadi sakumaha abdi dawuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala kalayan mudah-mudahan dina rumah tanggana lebat kana rumah tangga anu sakumaha dicontohkeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupina kami
geuning cekap besak itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.